Leni Mariani atau Lelen, warga Kampung Manapa RT 02 RW 04 Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin, sempat menjadi viral dengan pernyataannya sebagai warga penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang menyebutkan bahwa komoditi pangan yang ia terima kualitasnya kurang baik, seperti beras berwarna kuning dan telur busuk. Namun belum lama berselang malah ia membantah pernyataan itu seperti dikatakan kepada awak media belum lama ini. Dijelaskan oleh Lelen didampingi warga lainnya yaitu Mila jika dirinya kedatangan petugas yang menanyakan kualitas komoditi yang ia terima. Namun ia jawab seadanya. Ia pun membantah jika dirinya menyebutkan jika menyebut kondisi beras yang ia terima beraroma bau serta telurnya pun berbau busuk. Nya, anjeunna nyarios kieu gaduh bea sisa nya gaduh aya 2 kilo teh dicanak sisa eta teh. Ku abi dipasikeun kan ku bapak teh dicanak ditinggal beasna. Perkiraan sabaraha beas ieu sakilo nya antara 10 11. Ku anjeunna kan dibayar 22.000. Eta nu dicanak nu dicanak anu sesa tina karung digentasan ku artos 22.000 gitu ti warung. Ai abi kirang terang sih anu calik di dieu mah duka saha namina duka ti mana langsung anjeunna naros ka abi pertama teh diserat dina buku pi urang nanda tangan tos beres anjeunna nyarios teh nya abi tanda tangan we hanapeun tulisan eta mohon hanapeun eta tapi terang maksudna naon nya eta polos teh teh dibaca eta mah terang lebatna naon ya kan naroskeun eta pertanyaan sasasi beras sabaraha kilo oh iya telur sabaraha aya seratanana tos beres anjeunna nyarios teh tos nyerat abi tanda tangan di handapna kitu da pi warang di dieu cenah tanda tangan nya entos eta tanda tangan berarti sangu sae nya eta mah sae da abi mah teu ngawalat beasna bau beasna koneng henteu demi Allah na oge eta mah kan rekayasa bapak panguntenna ayeuna teu ngajawabna naon jadi rekayasa naros nya abi mah mangga wae bade dicanak ka mana wae oge ayeuna teu maos gitu Atas kejadian di Desa Karangtanjung yang menguak ke permukaan itu membuat aparat penegak hukum dari Polsek Cililin terjun ke lapangan untuk menelusuri kebenaran berita yang tersebar. Di nama baik beras ataupun telur layak pakai layak konsumsi gitu nya. Iya. Kan tiap sasih oge ku abi dituang upami abi pernah aya nu busuk nya upami abi bade konsultasi mah telur busuk beasna bau tos moal dituang tinggal witan dipasihan ge. Nah ari ayeuna mah kayak masalah aya beas koneng beas bau saur saha abi mah teu nyarios kitu. Dari Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin, Tim Liputan Hanes TV mengabarkan.